pami abi tos kieu RR pura-pura kasurupan gitu kan. Hmm. Tidinya teh percaya gitunya oh ieu mah settingan gitu. Calaka, calaka, carita lalakot kahirupan. Sampurasun, pamiarsa sadaya, bagaimana kabarnya? Kumaha daramang? Mugia pamiarsa aya dina berkah Gusti salawasna. Pamiarsa tepang sareng simkuring di acara Calakan carita lalakon kahirupan. Hirup urang pinuh ku carita. Tapi dina hirup urang eta urang tiasa nyaritakeun kawasana Gusti Allah Nu Maha Agung. Di payunan abdi aya Teh Rini Rose anu ditelahna Teteh RR. Nah pamirsa, ayeuna langsung wae urang nepangan Teh Rini Rose kumaha pangalaman kahirupanana ningal kawasa Gusti dinyatakeun. Sampurasun Teh. Sampes. Hatur nuhun Teh tos aya di studio Calakan carita lalakon kahirupan. Teh, jiga nama Teteh teh ieu nya kagungan salonnya. Kagungan. Oh. Eta teh sabaraha hiji Teh? Hiji. Oh hiji. Soalnya Teteh mah katinggal sok Make make up. up sae pisan ieu. Sanaos di studio Calakan mah teu aya tukang make up, tapi Teteh mah tos di make up. Mandiri. Ya hebat. Teh kinten-kinten naon anu bade di carioskeun perkawis pangalaman Teteh dina kahirupan Teteh yen kawasa Gusti Yesus teh aheng. Pengalaman abinya ieu mah bade kesaksian rohani. Mohon. Terus kapungkur teh kan aya hiji acara di TV swasta. Mohon. Kebetulan abdi teh kapungkur teh nyanyi, sok Oh. syuting. Sok nyanyi kayak sekedap Mohon. teh. Nyanyi lagu dangdut, lagu Sunda. Awalnya mah atau awalna abdi di Sunda. lagu Sunda. Mohon. Pop Sunda satu album. Mohon. Terus majeng ka Indonesia Oh, tah. Lagu Sundana judulnya naon teh? lalakon. Lalakon. Carita lalakon kahirupan atuh lalakon ya. Lalakon. Salah sahijina aya lalakon, aya panutan. Mohon. Ciptaan lagu saha? Almarhum Zaini Haziha. Mohon. Terus syuting pendak sareng ieu aya hiji anu ti itunya. Diajakan hayu cenah Teteh gaduh rerencangan anu ngiring program etanya swasta eta nuju kapungkur kan nuju booming pisan Leres. acara eta. Tahun sabaraha Teteh eta program? 10 tahun kapungkur atau 10 tahun kapungkur. Tahun 2015-an gitu nya. Mohon. Nah, Terus abi diajakan leres. saur anjeunna ieu mah settingan. Soalna caritana teh dongkap ka tempat-tempat anu ieu. Pikasieun. Iya, betul. Oh, Mohon. anu ieu we nu angker gitu nya. Mohon. Ya. Saur anjeunna settingan. Leres. Teteh teh nya diajakan teh kumargi ngiring program eta teh kumargi ngaraos settingan atau Anjeunna nyarios settingan ka abi. tapi Teteh hoyong ngiring gitu. Hoyong, da anjeunna nyarios settingan. Mohon. Sakalian saur anjeunna promo lagu. Ieu RR ditonton sa-Indonesia gitu kan, memang booming pisan acara eta teh sok di aantos gitu kan dugi. Pemirsa teh. Mohon diantos pisan eta acara Mohon. gitu. Nya abi teh nyanggeman. Nya. Leres. Oke, janjian abi dijadwalkeunna malam Jumat. Malam Jumat. Ya. Wengi batinya. Wengi unggal wengi Aduh. acara nate nya Leres. setiap malam Jumat. Terus abi pernah
di Bandungnya, Bandung Pendak. Kalau kasih dugi ka ditu teh benten mobil sareng rerencangan abi dialihkeun. Oh, sareng anu ngajak teh. Mohon. Mobilna benten. Mohon. Tapi saat acan eta anjeunna nyarios kieu. Pami abi tos kieu atau pami abi ieu RR pura-pura kasurupan gitu kan. Tidinya teh percaya gitunya oh iya mah settingan gitu kan. Leres. Nah, terus saya dugi kalau kasih pisah mobilnya sarang anjeuna. Terus abi teh difoto. Terus ditutup mata abi teh. Terus dugi ka tempat eta Mohon, teh. tapi eta masih keneh seueur ieu perkampungan nanya. Mohon. Seueur warga gitu. Leres. Tapi ka daerah eta teh teteh terang di mana Terangnya. terang. Terus ditutup si soca teh gitu. Lebet teh ka mobil kan. Nah alami gitu kan. Deg-degan. Nah aneh gitu kan. Lumayan lah kalau kasihna 2 jaman. Di foto eta kan. Mohon 2 jam di foto eta teh tapi tetap perjalanan gitu. mohon. Ka lokasi nu bade eta teh. Tapi dina mobil gitu nya. Mohon. Duh Kak. Deg-degan ieu mah. Ka mana rerencangan abi gitu. Tos. Dugi ka ditu dipapak hiji-hiji peserta dipapak. Aduh aneh, aduh sieun. Ieu mah. Tapi beneran. masih ditutup. Masih. Sadar. Masih di gandeng gitu kan. Lumayan lah 15 menitan. Mapahna teh. Mohon kalebetna teh. Terus dugi ka ditu abi dicalikeun. Nya abi teh ka ditu jantan sanes abi heula. Abi mah peserta anu kesekian. Keke teh. Janten angkat ka hiji tempat eta teh sanes mung teteh hungkul. Mohon. Tapi aya sabaraha jalmi Mohon. anu siap ngiringan Mohon. gitunya. Siap ngiringannya. Sadayana istri Pak aya pamanggih Campur. Mohon. Tapi dinya peserta kahiji saurnya. Didangu-dangu ka abi teh. Nah ngajerit gitu jerat-jerit. Nangis, abi teh deg-degan wah. Teteh teh kenging dibuka tetehnya. Teu kengeng, abi masih pakai penutup Mohon. socanya. Sapertos naon eta teh. Tah teras. Wah, ieu mah beneran kumaha. Wah, deg-degan. Tah atos peserta kahiji, kadua, katilu, abi teh hoyong ieu nya buang air kecil. Mohon abi teh noel ka kruna, ieu abi cek abi teh teu kiat gitu kan. Oh cenah teh aya toilet di dieu mah tebih ka mamana. Aduh, saur abi teh. Wah, ieu mah beneran rerencangan abi nggak bohong. Saurna teh settingan. Tapi nah settingan teh sapertos nu kasurupan, ngajerit kan eta. Tah masih dipanggil peserta kedua teh masih ngajerit, eta masih kasurupan kan. Dijeritan gitu. Mohon. Terus abi teh dibukanya tah ini ieu kan sok mapah ka ditu alah pas dibuka teh sapertos Lembang gitu nya teh gitu aduh teu aya warga teu aya kampung cuman kru nya pada saat itu dan peserta gitu nya atos we abi mah tos abi di ieu deui pas giliran abi sate acan giliran abi naros ka kruna ieu teh leres nya leres atuh abi kaget. Oh saur nyandak abi settingan henteu cenah. Oh dipanggil abi ditungtun di jalan abi hoyong duaan soalna abi sieun Teh sakedapnya eta kineun tabu sabaraha teh tabu wengina setar mulai acara star pas nya mohon star 12 wengi mohon 12 wengi dugikeun acara teh kapungkur teh sampai tabuh 3 nya bade anu kasurupan bade nu henteu pasti sampai tabuh 3 terus di jalan abi nyarios ka kruna abi hoyong aya rencang hoyong duaan abi sieun mun teh abi rek uih cek abi teh uih ka mana kan tos dikontrak cenah kitu saur ieu teh
tos dikontrak cenah terus tos dibayar kontrak nama jigana ka rerencangan abi etanya. Lamun abi aya naon ku abi disalahkeun cek aku teh kitu. Abi mah hoyong duaan we ieu mah abi sieun cek abi. Badami we heula itu teh laporan heula ka hostna aya nya dulu teh hostna. Oh cenah sok cenah teh naon gitu kan. Oke. Nya pas dibuka ku abi tempat nanti pabrik nate pabrik tua gitu. Zaman kapungkur gitunya. Mesin-mesin nate nya kararatan. Mesin-mesin nate aya tapi tidak berfungsi gitu kan. Tidinya abi teh aduh ya Tuhan Yesus. Ya mah beneran cek abi teh nya. Nah ini cenah peserta ini kenal enggak cek abi teh. Pameget. Jadi aya nu ngarencangan teteh. Aya peserta sami peserta. Terus dimulai teh dina waktos harita teteh terang yen ieu teh sana settingan ieu mah tempat anu aneh gitunya komo deui tengah wengi emutan teteh dina waktos harita naon tah waktos harita pergumulanana dina emutan kan kantos bade mundur abi kantos kan teu diizinan yang tidak mau abi hoyong duaan nya abi sieun oge sih tapi udah lampu di ya poek paruman mohon anjeunna kosna nih ngantunkeun abi duaan lilin tapi di abi sareng nu rencangan mohon di orang dieksplor kan cenah eksplor nah terus mulai tengah dik aduh poek cek abi teh ieu mah beneran nya abi teh langsung abi teh berdoa ke Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darahmu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus terus abi teh saketer kabek yakin iman aku mah abi mah pasti dilindungi gitunya. Terus abi teh emut ka ayat ieu. Roh yang ada padamu lebih besar tak eta. Abi diimani, sangat-sangat diimani. Ya. Abi teh terus berdoa gitu kan. Leres. Cuman berdoana memang aku terdengar oleh semua orang. jadi Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus terus abi teh. Tah. Da teteh teh ngangge mic barinya. Pakai mikrofon. Pakai mikrofon mohon. Terus terakhir we, abi pupujian, abi teh teu kuat memang tos. Duh, agak berat gitunya itu asa berat gitu. Ya abi teh nyanyi. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus. Sedih nate naonnya pas abi nyanyi kitu anjeunna kasurupan. Nu rencangan. Abi dilindungi nya abi ya puji Tuhan gitu nya abi salamet gitu. Sedih sebenarnya sedih teh bangga gitu nya ternyata Tuhan aku teh Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Tuhan anu melindungi gitu kan. Sementara acara itu teh bener-bener angker pisan gitu kan. Ya, tos we pas abi pupujiannya darahmu Yesus terus. Hosna dongkap. Lampu teh dia dinyalain dihidupin gitu. Anjeunna teh terus aya di mesin. Terus aya di mesin gitu. Saha? Nya eta anu kasurupan eta rerencangan abi. Kan ngagerung. Ngagerung anjeunna. Terus aya di sabaraha ieu pamijalmi biasa eta teu tiasa luncat kadinya. Da tinggi. Gitu. Moal mungkin gitulah. Moal mungkin ya mustahil gitu. Sadetik manusia ke atas gitu harus pakai tangga harus nanya. Eta mah kasurupan kan. Ya kitu we gitu. Kajelang meureunnya. Apa ya kasurupan ieu nya monyet gitu. Monyet Hanoman atau kera gitu kan. Tah tidinya abi teh atos aduh kasurupan. Ya biasa we anjeunna mah kan. Kasurupan gitu. Terus abi teh kaluar nya berdoa terima kasih Tuhan Yesus. Tur nuhun gitu abi dilindungi ieu teh di mana gitu kan.
terus abi teu apal dunia nu kitu teh kumaha Iya. sakali saumur hirup abi mah pamit teu nyebatkeun eta settingan abi mah da moal dongkap da abi mah Mohon. sieunan bener-bener abi mah sieunan borangan Gitu ya salaras namanya. borangan Oh. tapi puji Tuhannya abi aman tidak kesurupan wih tidak kekurangan suatu apapun kan abi dilindungi cuman benernya iman kalau kita beriman pasti ada kuasa Amin. Amin. Ya. kuasa Ya. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu tetap sama Terus amin amin. sakit Tah teh saparantos teteh ngalaman sapertos gitunya. Ternyata nama Yesus teh nama nu berkuasa. Dugi ka juri wae oge, setan naon wae oge teu tiasa ngaganggu. mohon laras Tah kumaha pangemu teteh saatos teteh ngalaman kitu perkawis Gusti Yesus. semakin beriman Hmm. semakin percaya karena akulah jalan kebenaran dan hidup Hmm. tetap ke Tuhan itu lebih beriman lebih Tuhan abi hidup ada kuasana terbukti kan Hmm. tapi kita harus percaya yakin Ya. dengan iman pasti Hmm. dilindungi Hmm. dalam kondisi apapun gitu kan Ya. itu kan kondisinya teu aya jalmi teu naon kan Leres. dikantunkeun Dan memang kan teteh di waktu sarita mah sanes bade nguji Gusti nya. sanes Sanes bade nguji Gusti. sanes Oh. abi ukeun pitulung Nya. abi ukeun dilindungi ulah kasurupan Terus. tak eta we abi emut ka ayat eta bahwa roh yang ada padamu lebih besar. Tah teh abdi emut nya pangandika Gusti kan nya. Dina waktu harita teteh terang teu ayatna eta di mana? Atanapi teteh mung saukur apal kalimat eta. 1 Yohanes 4 ayat 4. Cobi. Cobi ku abdi diaoskeun atuh nya. Mohon. Di hiji Yohanes 4 ayat 4. Tapi anaking maraneh mah cangkingan Allah, maraneh geus bisa ngelehkeun nabi-nabi palsu. Sabab roh anu aya di aranjeun leuwih punjul tibatan roh anu asal ti dunia. Kalebet jurig-jurig eta nya teh. Jadi jurig eta teu bisa Itu tiasa. ngeganggu ka tetehnya kumargi aya roh suci. Mohon anu teu kasurupan oge nya peserta rata-rata semua kasurupan. Sadayana kasurupan. Wengi eta teh, wengi Mohon. eta teh. Kecuali teteh Aya oge sih, nun teh. cuman Mohon. kebanyakan Mohon. rata-rata. Tapi puji Tuhan Yesusnya. Puji Tuhan lah selamat sampai rumah, tidak teu aya naon, gangguan naon teu aya. Puji Tuhan. Ayeuna teteh tos ngalaman langsung kawasa nami Gusti Yesus nu teu tiasa diganggu ku kawasa naon wae oge. Ayeuna miturut teteh hubungan teteh sareng Gusti Yesus dintos harita saatos pangalaman eta langkung caket deui atau napi kumaha tah teh gambaran. Langkung caket, langkung beriman, Mhm. langkung yakin, langkung. Jantan Tuhan bangga mohon. gitunya Mohon. reus lah mun bahasa Sunda nama mujizat teh nyata. mujizat nyatanya. Mohon. Jantan sanes mung saukur cariosan Mohon. kawasan nu di diri urang teh leuwih ageng ti kawasa roh-roh nu aya di Laras. zaman kiwari. Mohon. Imani. Imani Kuncina iman. 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 Laras. Pamit teu beriman tidak mungkin ya. Pasti masuk. Beriman, imani, percaya Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus melindungi. Tah teh saparantos teteh balik wih gitunya. Aya teu cariosan-cariosan tinu sanes. Kumargi kan eta mah live-nya Mohon. pangintennya Mohon eta acarana langsung live. Janten kira-kira aya wartos teu waktu teteh nyanyi eta kumaha aya pergerakan kumaha kan aya nu tos kasurupan. Mohon. Tapi
panginten digambar aya bentenan teu saurna aya wartos-wartos sanes teu. Teu aya sih da kan anu soalna kinya tabuh tilu teh beres kan. Nya. Terus anu kasurupan aya abi mah wih ti payun. Anu kasurupan mah kan kedah ieu, kedah sadar heula. Mohon nembe duikeun. Nya atos abi wih tapi tos berlalu kan acara erat bakal sabuming ieu abi oge teh nyangki. Soalna kan abi mah syuting atos kan. Berarti ieu real gitu kan. Ternyata muncul deui aya nu ngupload deui eta. Nya aya di sosmed. Booming dah. Gitu. Nya tidinya rame. Mohon muncul deui nami abi teh dah. RR itu mah syuting ini dulu kapungkur gitu kan. Terusnya atosnya puji Tuhan lah nya bisa jantan berkat gitu. Kondisi apapun pasti Tuhan Yesus nang tayungan. Percaya. Wah puji Gustinya memang kawasana nyata. Mohon nyata. Sareng dugi ka ayeuna kawasa Gusti eta midamel dina kahirupan urang-urang sadaya. Ngajagi nang tayungan urang-urang sadaya. Kalebet ti kawasa poek. Nya ti jurig-jurig. Jurig-jurig ieu nu teu katinggalnya. Teu katinggal. Waduh teh, nuhun pisan teteh tos nyaritakeun pengalaman anu panginten pengalaman eta teu dipika hoyong ku teteh tapi dina waktos teteh kalaman eta disebatkeun nami Gusti Yesus bertukuk lututnya. Nya segala pangaosan di udaranya dicocok sareng pangandika Gusti nu disebatkeun. Hatur nuhun teh. Sami-sami. Upami teteh aya pengalaman deui ke urang ngobrolkeun deui. Nya. Iya, mohon ke berbagi laras, kesaksian. Iya. Abdi teh acan Sabados saling niatkeun nya. Naros langkung jero eta perkawis album teteh penyanyi. Album Sunda Sanes Rohani teh acan. Laras. Iya sanes. Hiji waktos teh cara sanggar. Mohon. Aya lagu-lagu mohon anu tiasa dinyanyikeun kita teh. Pamirsa mung sakitu calakan dina danget ieu pengalaman teteh RR Rini Rose anu teu tiasa diganggu ku kawasa poek, kawasa jurig dina waktos harita jeung salah sawios program TV anu terkenal. Hatur nuhun mugia kesaksian ieu jantan berkah kangge pamirsa sadayana. Hatur nuhun, cag rahayu Gusti ngaberkahan.